Kangjeng Nabi teh manusia istimewa. Istimewa kumaha? Dina Al-Qur'an dijelaskan, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Cek Gusti Allah, walaqad atainaka niscaya kaula mere ka anjeun Muhammad sab'an minal masani 7 ayat anu dibulak-balik bakalna diunggal-unggal salat. Buktina Al-Fatihah. Fatihah teh 7 ayat, urang hitung bismillahirrahmanirrahim sayat, alhamdulillahirabbil alamin 2, arrahmanirrahim 3, maliki yaumiddin 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, ihdinas siratal mustaqim 6, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Sab'an binal masan. Kanjeng Nabi diberi ayat eta teh dijieun ummul kitab, pembuka pertama. Diawali ku bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah, Allah teh nu Maha Rahman Maha Rahim. Panjang lantaran geus penting teu kudu dijabarkeun. Alhamdulillahirabbil alamin, sadaya puji tangtu ka Allah. Nu mantak urang kudu muji lantaran urang ciptaanana. Ketika urang diciptakeun jadi manusia, manusia teh makhluk lupang bagusna. Diberelah sehat, diberelah dedeg pangadeg anu ahsani taqwim wal aya tandingna. Dibere urang teh titinggalian, dedengian, aambean jeung perwatakan kurang kumaha. Maka wajarlah bahkan wajib urang teh muji ka Gusti Allah. Diawali ku alhamdulillah. Bahasa nancik, bahasa santri mah khobariyatun, tapi insya'iyatun labdon. Khobariyatun labdon, insya'iyatun makna. Wah, maka harti jelema tu mondok mah. Kapolres sanajan priwitna loba, tek-tek ceuli datang ka harti. Bahasa alhamdulillah teh eta adalah khobariyatun labdon, insya'iyatun makna. Beuh, kudu mondok di Cilongok 20 tahun. Hese tah mah lain lalagaan. Bahasa eta teh bahasa cerita tapi bahasa perintah. Di polisi ayat tah, ulah hafal eta. Bahasanya cerita tapi perintah. Panjang, kajen. Kunaon emang mesti urang muji Allah teh Rabbil alamin. Nu mangeranan alam, alam teh masih Allah salian Allah. Langit bumi katut eusina, berikut surga jeung neraka, lain Allah eta alam, ciptaan Allah. Di jerona adalah urang teh ciptaan Allah. Diciptakan ku Gusti Allah pesen henteu, diciptakan ku Gusti Allah hayang henteu. Berarti kan ieu mah bener-bener kudrat iradat Allah. Blak aya. Wajib urang muji. Alhamdulillah. Diawali ku modal eta. Mun ku urang dijabarkeun secara detail panjang. Kajeun Allah teh Ar-Rahmanir Rahim, nu Maha Rahman jeung Rahim. Rahman teh tina rahmat. Rahmat teh masyaallah riqatun fil qalbi taqtadil iman. Maksudna mah inamna, memberikan kepada siapa saja. Ulah-ulah nu iman ka Gusti Allah, nu kafir, Kristen, Katolik, Protestan, Yahudi kabeh dibere ku Gusti Allah. Rahman Allah, masya Allah karim, luar biasa. Sedangkan cak Gusti Allah rahmat, wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat kaula ngurung ngawangku kana setiap perkara eueuh nu teu karahmatan ku kaula. Masya Allah. Lamun orang inget kadinya nek naon bendu atuh ka polisi, ya polisi ge dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka TNI, ja TNI ge atuh dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka gubernur, ja gubernur dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon atuh bendu ka presiden, ja presiden ge dirahmatan ku Allah. Ndek naon bendu ka kafir, ja kafir ge dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka jelema, bendu ka hewan, bendu ka alam, teu meunang sebab kabeh ge dirahmatan ku Gusti Allah. Lamun inget urang ka rahmat eta, moal aya bendu di jero hate. Iyalah Kangjeng Nabi diawali ku model eta, nu matak diisrokeun jeung dimeradkeun teh teu boga bendu. Ki Budoli mah asal tatangga teu ngondang be bendu. Ki Budoli belon. Kok beki Jamal mah? Atuh tipe tinggalna teleponan ente anu ngondang malam ieu aing mah eueuh garoblog. Eta rahmat itu dan di mana rahmat? Rahmat, masya Allah. Ar-Rahmanir Rahim panjang. Malik Yaumiddin, Gusti Allah teh anu ngarajaan di poe kiamat. Ayeuna atuh sangkilang ayeuna ge raja.
nah atuh tadi dijelaskan ayeuna kuari mah loba nu perebut hayang jadi raja, loba nu perebut hayang jadi raja batak cak kalau antepkeun rahmat aing terus bae ngucurkeun bae keuna hayang jadi Jokowi hayang jadi raja wajar, Prabowo hayang jadi raja wajar. Kula lamun inget ka presiden Armenia. Di Armenia jajahan Rusia. Pernah setelah perang Armenia miskin. Ulah jangan bangun negara dahar teh hese. Kula mau nyebutkeun calon presiden harita. Ketika calon presiden harita di Armenia nyana terus belusukan keunggal kampung keunggal daerah di Armenia. Masyarakat asal datang calon ieu datang mendengarkan ayah salah sehiji calon anu pohara ngomongna, saya kalau terpilih jadi presiden untuk tahun pertama rakyat selain daripada makan dan minum, saya akan membangkitkan perekonomian supaya bisa membeli sepeda seluruh negara senegara supaya punya sepeda semua. Waktu surak kabeh. Wah, ieu presiden urang gitu. Hebat. Tahun kedua bukan sepeda, masyarakat Armenia supaya punya motor semua. Masyarakat keplok, iya hebat. Tahun ketiga masyarakat supaya punya mobil semua. Ancul-anculan jelema, ancul-anculan, wah ya bagus, wah hebat. Tahun keempat supaya punya kapal semua. Masyarakat bingung, kapal. Saya selesai masyarakat naik, Pak. Masyarakat supaya beli kapal, ya buat apa? Siapa tahu di sini nggak ada roti, di kota ada roti, kita bisa naik kapal ke sono katanya. Jadi kita bisa nggak usah antri-antri susah. Jadi kita naik kapal aja. Kan berpikir masyarakat, kos gitu mah kan kudu aya lapangan dan lain-lain sebagainya. Wah, ya presiden. Maka ulah sok leuwih teuing ngomong biasa-biasa saja sih. Lah iya, kok mengkonon sih? Nu hiji istimewa, lawana ngomongna pohara di Surabaya. Para masyarakat Armenia, kalau saya terpilih tahun pertama, saya akan membangun pendidikan. Pokoknya pendidikan sekolah akan saya bangun. Keprok jalur. Yang kedua, sarana agama, masjid, yang namanya gereja, yang namanya kepentingan ibadah masyarakat akan saya bangun. Jelema luar biasa. Yang ketiga, tahun ketiga akan saya bangun rumah-rumah masyarakat, semua akan saya bangun. Tidak terkecuali. Kagak masyarakat kami uangnya dari mana? Kalau membangun ini uangnya dari mana? Kabeh bingung. Saya ini kan presiden, jadi tetap uangnya kan dari kamu juga. Maka nanti akan saya peret buat membangun rumah-rumah kamu. Wah, ini begini semua. Jadi calon presiden mah sebenarnya garelo kabeh. Iya, mendingan orang memilih gubernur belenya. Presiden ieu kuari acak-acakan. Bahasana ieu. Saya kan mengamati. Kita butuh presiden yang piawai, yang kalem, yang sejuk, yang enak, yang bisa dipahami. Dengan demikian saya insya Allah akan memilih, pasti. Sebab kalau tidak ada presiden bahaya. Tapi ketika ditanya siapa yang akan beri, yang jelas saya akan nyolok istri saya. Nah, maka kula mengansa kadar hiji urang bakal hajatan yuk urang ramekeun sesuai jeung hati nurani. 1, 2, ulah gontok-gontokan, ulah ribut. Sebab kula sedih lamun nu jadi presiden nanggeus jadi Haji Jamal jeung Ki Fudoli teu nanya akibat beda pilihan. Ieu kan bahaya. Nah, supaya rapi, kiai jeung kiai, ustad jeung ustad, pemerintah, kemudian gitu naon ngaranna
jeung pemerintah jeung masyarakat ulah ayana naon hiji pasti nu jadi presidena urang pilih sesuai jeung nurani urang nu bisa ngabangun bangsa jeung negara. Balikan deui tina nu tadi Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata 7 ayat anu terus diulang-ulang Kangjeng dititipan Fatihah memeh dipardukeun salat, maka Kangjeng Nabi ternyata dibere 7 teh horeng lain satujuh-tujuhna. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, hari 7. Horeng Kangjeng Nabi ge dibere ayat anu paling istimewa Fatihah 7 ayat. Di jerona aya keistimewaan tauhid. Di samping eta mun kurang dijabarkeun setara detil horeng Kangjeng Nabi teh silulup dina sifat-sifat Allah anu 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ketika Kangjeng Nabi dipandian ku Gusti Allah melalui sifat anu 7 pagossalahu Kangjeng Nabi dipandian. Setelah dipandian maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan sifat Gusti nu matak teu akur jeung urang. Kangjeng Nabi begitu dipandian ku Gusti Allah mandi manawi, maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan derajat, ngabogaan pangkat 7 sarua bae. Hiji Rabbani, nomor kedua Jabaruti, nomor katilu Malakuti, nomor keempat adalah Rahmani, nomor kelima Rahimi, nomor kegenep adalah Awali, nomor ketujuh akhiri. 7 pangkat Kangjeng Nabi. Diserahkan sifat Gusti Allah kudrati, diserahkan ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi iradati, diserahkan ku Gusti Allah sifat Gusti Allah ka Kangjeng Nabi ilmi. Dan selanjutnya kulantaran diserahkan ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi boga ilmu lain cara urang. Fa'allamahu, Allah ngadidik mere ilmu ka Kangjeng Nabi. Akhirnya Kangjeng Nabi boga ilmu Kangjeng Nabi alima makana wa ma sayakun. Lain sambarangan Kangjeng Nabi mah ilmuna pohara. Jelema lamun geus boga ilmu seperti eta ulah Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir muringkak bulu urang ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir bisa buka 40 tempat sekaligus. Maghrib buka di imah ieu aya, di imah ieu aya, di imah ieu aya, di imah ieu 40. Ya karim. Lamun Syekh Ibnu Athaillah bisa buka nyana di 70 tempat. 70 tempat di dia aya, di dia aya, di dia aya, di dia aya, di dia aya. Ieu makhluk Allah salian Kangjeng Nabi bae boda kos kitu. Haji Pendi kabeneran kemari di imahna aya, masyaallah selang sajam di nu ngora. Aya eta ge jurig namanya. Ya dibawa jurig beren. Tah, rumatak ieu ilmu teh, ilmu ulah sing sarikeun batur. Lantaran kadang-kadang aya jelema teh sing sarikeun batur.